Bersalaman lah. Halo, keur maca kene briefing. Iya. Salaman tuh. Oh iya, kebiasaan. Abang Orang sip lagi ya. Anjing. Iya, jadi kurang. Oke. Dor. salaman dia beda mazhab. Gue mau alhamdulillah patapang di terakhir teh berarti 2 minggu yang lalunya 2 orang minggu yang lalu. syuting tanya. Syuting teh. Dan memang di real life gitunya di belakang kamera, di belakang syuting memang tak ada paranggih kan Jarang panggil pisan. Emang bisa dibilang satu sama lain teh emang polontong gitu tah. Bener. Buah waktu. Tapi akhir-akhir ieu urang keur ieu oge kuy. Bapil. Heeh. Cuaca euy, kumaha? Kumaha? November rain ya. Pancaroba bos. Jeung Pancasilat. Pancarona. Jeung Pancawarna. Pancawarna. Itu naon? Hari Anjing. Hari Panca. Gitu. Emang bisa seriusnya. Tapi pengalaman kamari orang karena mana eueuh kuy. Diganti ku orang di Markibol. Anjing serius pisan ternyata. Aing teh bisa ngomong kumaha gini. Biasa catrik. Nah, biasa jeung catrik apana? Ari ieu jeung langsung jeung sebagai ya tuh. Bisa kuy cai. Aipan teh sajam saacan ngetek nelpon. Aduh curang teh. Nya geus lah kumaha di. Urang kan kemarin di Bandung. Rek balik ya bos. Si Boai nya. Si Boai. Boai tiba-tiba utah. Kunaon sih, Boy? Santet. Ngeleper anjing. Can dahar. Tuh, anjing Juga nama. ulah nyiksa tuh. Urang teh non urangnya kapohoan sih ya eta Dahar. King keur di acara nih ya. Kaditu ka dieu. Bringka. Poho dahar ai urang mah alhamdulillah teu non pas si Boai. Ngeleper cak aing teh. Tuh makanya Langsung demam teh nih. Wah, mal balik. tapi dahar. Dahar sore dahar teh. Makanya Boai teh geus begang. Salah si Boy. Ay sabaraha kilo ay ente ay. Kemarin terakhir teh papanggil di barbernya, Boy urang mah kan ngobrol tinggali jeung Galuh. Terus hareup aya si Boy mah sorangan weh. Bisa. Naon cik si Boy ngomong naon cik. Pon eta lumayan dilakan di jero teh. Pas keluar barudak teh geus ada weh, pan si Boy. Nah, kamarana iya cenah barudak. Lain kamarana barudak sia cik aing nu karek datang. Jadi oge sorangan. Tadi di jero. Di jero weh. Ente kumaha ente? Ketang sih masuk kanu ieu oge mun hujan kan bawa mobil sakapeng mah jadi teu ka bagian Henteu anjing teh kitu oge. Terus Kanu motor. Jeung teu kitu. Urang pesen telepon ente eta kanu motor. Pan teu setiap urang bingung ngomongna kadang kanu mobil. Jadi rada aman. Ngaruh, udah anger cuaca mah rek kanu Cuaca mobil rek mah, kanu tank baja ge pas bagian benang virus mah. Langsung kieu tah Kudu ka meriang. Gunung Batu anjing. Ajakan yang Mang Delu. Kudu ka Gunung Batu. kudu ku gedang. Gedang ngasak. Aduh. Kumaha teh? Angger Repa mah kejeng gering tuh dah. Aing jadi briefing naon. Ari ngomongkeun kesibukan meureun da sarorok keneh gitu di gawean kumaha. Tapi bener eta Atuh leuwih kila kumaha naonnya. si cuaca eta nya bikin sepi pelanggan urang mah. Waduh, Nol pisan. Pokoknya mah mun hujan jeung aya Persib. Persib arek jam sabaraha wae ge mainna arek di Malaysia arek di mana ge angger sepi sia euy teu ngarti urang eta. Asli mun aya Persib hujan timnas teu begitulah timnas nya teu begitu juga Persib. Padahal Persib mainnya di mana gitu nya. Tapi tetap sepi anjir urang teh. Gitu. Jadi teu bebeunangan gawe teh. Jadi buat cek mana itu non kertas non Kertas naon? tahun 2025 teh. Kertas naon? Siapa tiba-tiba nembak itu anjing? Manufaktur non. Lieur anjing. Tadi orang iya nyoba nyambung kan ya. Nanti kita orang poho deui mah tadi. Naon heuh? Jadi ente nama ang. Nah sih jangan jadi kadinya sih. Kan 2025. Ente 2025 jadi ente jadi kan aya ngaranna ieu meureunnya ang. Jadi si istilah mah meureunnan istilah nama si mun perusahaan aya kiamat gitu misalkan aya inflasi. Anu pangheulana rangsak teh kertas heula boga manufaktur kertas terus perbankan terus kadiana teh pokoknya nu terakhir mah FMCG weh urang sanyaho urang mah tapi bisi revisi bisi salah.
pas muping kan Sambergud jeung medical eta nu pang terakhirna hancur perusahaan gitu mun aya kiamat perusahaan nu terakhir masih kene kapake gitu medical jeung FMCG gitu. Pas muping kan Sambergud kuy naon sih kuy aing teu ngarti deh udah nanya gitu sih ya aing budak bisnis lagi anjing ngahaja si anjing mah aing dihujat ke ieu kan iya nanti nyambungkeun ya mah apa nyambung we mah teu baringung deui bridging jembatan lah aya jembatan bridging kan langsung ngajongklokeun ieu mah anjing langsung disuntrungkeun kitu ka jurang aing dititah ngoreksi ieu no 7 pilar manufaktur yang yang terakhir hancur apa mun aya inflasi. Tapi bener eta teh bieu bener. Memang standar. Sok enak kertas kan geus ieu. Naon disebutna teh? Mulai pabrik kertas teh geus rek peralihan, geus aya mah paperless. Nah naon kan geus digital ciga ieu briefing kan kuduna di print. Tah. Tuh briefing. Kuduna di print tapi kan di ieu geus teu make kertas kan gitu. Invoice bisa dikirim lewat PDF aya namanya. Berarti naon atuh mun geus kertas segala digitalisasi mah moal kaduruk teh nya. Dokumen-dokumen teh. Dokumen-dokumen teh semua bisa kaduluk. Dulu pomit. Tapi ngomong-ngomong tentang pagawean. Gawe Jararahuh kan ente ya duaan. Lain Jararahuh atuh. Di luar kota lah dari Tanjung Sari ataupun Sumedang geuning. Tah, nalika anjing jol. Anjing nalika dina bisnis. Aya di kamari nu ngomen teh aku di naonnya di komen TikTok geuning. Urang ge poho si akun mah. Cuman komen teh adalah nuhun mang ubar keur ngarantau ieu cenah. Tah jadi ada orang ngobrol teh beri sesirias sok nonton kan. Ada beberapa komen sih. Gitu. Urang maca pernah. Tapi pernah kalian ngarantau nya anu hitunganna jauhnya kayak ka Bandung meureun unggal poe bolak-balik kan. Nanti ka mana kun? Jakarta paling setahun. Gawe euy harita. Gawe. Cier. Paling jauh orang ke Jakarta Barat, lamun Indonesia mah. Rantau. Sabaraha lila? Setahun. Soalnya setahun. Susah kudeung harita euy. Setahun udah. Tapi kumaha cerita perantauan ya kultur sok anjing kultur sok. Culture tah. Biasanya tahun sabaraha ku ya ta 2012 nya kayaknya. 2000 untuk 13-an 2013. Gawe di naon di tempat naon harita? Logistik logistikonnya. Logistik teh ekspedisi. Logika. Ekspedisi logistik. Ekspedisi. Paket. Terus. Cuman anu partai gedean juga nanya. Langsung gudang gede geningan. Orang teh nerima barang teh langsung nuti pelabuhan juga nanti. Kontainer berarti. Kontaineran. Seberapa feet kuy? 20 feet, 40 feet geningan. Jumlah si kontainerna. Itu berarti termasuk ya. Untuk ngesoknya. Kan si ieu nu gaweana bae. Ngan istilahna urang teh apa kan feet eta. Pokoknya apa soakna teh anjing geus aya bigil kontainer ngajajar tah 5 siki. Eta kudu di bongkareun aing eta. Ente sebagai ungkat-ungkutna. Sorangan. Maksudnya mungkin 5 kontainer ke sorangan. Sih, atuh udah beda sih. Beda kata bisi ku ilmu naonnya. Dah didinya bos orang ngerasa anjing ieu beureunya cek kolot gawe nepi ka kesang liang tai teh. Mun karasa eta nyerulung yang wadai. Basuh cai teh. Nah, karena nonnya leung lah lu datang teh sepatu baju ieu geus printer anjing nu bijil lah. Kan sa kontainer lumayan ngabongkar printer hungkul berat anjing printer komputer biasa gitu. Printer lamun sapatu mah kan bisa dibalang-balangkeun Iya mah kan. Fragile teh. Eta ge bisa dibalangkeun. Bisa dibalang. Eta ge bisa dibalang. Ngomongkeun bisa nama bisa. Bisa dibalang-balangkeun we. Tangan bisa diam enggak cenah. Kayak SPP mana ya bener. 2 tahun gawe bener teu dibayar. Kok bisa tahun? Ente lah. Ngarag-rageun eta. Ngarag-rageun. Anjing bener tekan gantian ku gajinya. Katutup anjing. Eta paling. Terus anu cukup unik pada saat eta kan eta meureun hal baru nya keur mana teh. Ku ngarantau nangis hal baru, si gaweana oge hal baru. Kumaha eta seru apa? Satahun teh mana betah teh sih sebetulnya.
Ai betah mah ngomong betah sih nya. Di gawean eta teh. Urang ge sadar ayeuna sih nah hanya beuteureuh harita gitu. Oh berarti sebetulnya mah eta teh Teu sadar. ngeunah berarti gawe di dieu teh. Sadar. Kan karek sadarna ayeuna. Ayeuna. Harita mah teu sadar. Berarti reward kuy gawe eujeung si honorna mah tak gitu ge. Mantap. Sebetulnya mah lebar gitu. Sebanding. Hmm. Kadang kan lolobana teh lembur nih bos. Indit asup isuk kadang balik ke jam 2 Dua puting. Oh. Anjing. Eta kan asup lembur di ditu mah kan si lemburan teh hirup geuning aya bahasa hirup. Hirup kumaha maksudnya? Jadi orang lembur sajam misalkan terus 2 jam teh nambah duit lembur teh. Oh. Sajam ceban 2 jam jadi 20. Oh. Ya, emang kan bener eta mah. Eta mah bener. Emang gitu ya. Ini teh maksudnya teh kieu mun sajam ceban, mun 2 jam pasti 20 kan. Itu kelipatannya naik. Benar. Iya benar sebetulnya. Jadi 30 gitu. Berarti lamun 3 jam jadi 60.000 total kan. Nah, gitu. Kadang Jadi jika parkir di Jatos kan. nah eta. Cing matematika oge teh lieur tah kitu. Kadang gaji lembur teh jeung bulanan teh Gede kan gedean lembur. Heeh. Jadi we geus satahun eta teh kangen ka lembur balik kan. Tah tapi kuy lamun si ieu mah mun teu salah anyaran sih. Tahun kamari Oh apa? kemari urang mah 2023. Oh 2 tahun ka tukang. Orang sempat kenal aja babaturan. Oh iya, Si Mas teh. Mas Ucup. Mas Ucup. Nah bisa kenal. Ngefans pisan kasih aku. Di mana? Arek mondok kan tadi Mas Ucup. Ngan teu jadinya. Kela itu di mana ngomong di Jakarta. Jakarta Barat, Jakarta aku itu Barat. aya event acara Oh nya jeung bae disebutkeun artisna ngaran. Bae itu nana anu jeung Enda Resa teh kan? Oh nya jeung Endah Hendresa aku. Terus Arek anjing mondok di mana ya? Nanya ka si ieu. Sugan teh ente stay di ditu kan. Geus we di babaturan urang cenah. Kontekan jadi kenal. oh si Mois sama di dieu. Sari Karena kembali. Sabtu Minggu. Kembali. Mas Ucup. Sok nonton teh Mas Ucup. Jika nama Osok. Jadi masih enak gawe di cabang eta di Jakarta Barat. Teh. So. Mas Ucup nih ada Om Akui. Terjadinya hari itu rek panggilnya. Jadi. Tapi udah bagur pisan Mas Ucup. Suruh ke sini aja Mas, nanti kalau ada Mas Akui suruh nginep di Tapi, aku aja. Urang boga oge keur imah lain keur ngarantau keur ulin ka Jakarta. Kan nu bieu mah bageurnya ucupna tah mah aya ucup nu. Ucup nu goblok. Ayo ucup nu goblok ya mah. Anjing eta aing loba cerita. Kasih tahu kuy. Kasih Kuy. Pokoknya mah urang tiluan kuy. Urang Cup sorry nya ieu mah da. bae lah. Masa lalu ieu mah Masa konteksna lalu. heureuy. Jadi kieu bos. Mimitu urang ke Jakarta. Anu ngagayet urang teh si Ucup. Apa kan si Ucup? Tian. Ya, betul. Nabilah bagi orang masih ada di Jakarta teh petunjuk orang ya. Karena orang tak apal naon si eta kan liar di Jakarta. Karena memang katinggalan jelema anjing proper ya jelema teh. Nepi ka Awas. mimiti orang datang ke Jakarta langsung diajak ulin. Diajak ke kampusna. Eta keur sorangan eta. Hah? Keur sorangan maneh hungkul keur sorangan. Sorangan. Nah, sewaktu-waktu karena orang neang gawe kenehnya diajak ku si Ucup, "Hayu urang ngalamar bareng jeung urang." Kan cain teh mana kuliah. Bisa bari gawe anjing. Karir banget ya. Bener terus nih. Terus ngalamar bareng tah. Orang ngalamar teh ka ieu restoran bakso tembak lapangan ngaranna. Lapangan tembak kuy. Lapangan tembak. Dibalik sih. Dibalik ya. Eta ya. Ejaan bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris aja Bahasa anak. Bahasa Inggris. Dibolak-balik gitu. Ya. Nah eta. Urang teh interview bareng heuh. Oke lah geus kitu teh baralik. Urang ditempatkeun di Cibubur. Si eta kan deketnya di Bekasinya. Ku aing di kontak-kontak ngajak ulin. Aduh aing sibuk euy keur gawe. Si eta teh inget kan kata di mana teh ngomongna supervisor. FVP. Urang nepi ka diajak kan ka imah urang, ku aing dikenalkeun jeung indung aing. Mah ieu Tian ini supervisor cai aing teh. Wah, bisa. Nepi ka barudak anjing Ucup ayeuna mah ngeri euy cai aing teh jadi langsung jadi supervisor cai aing teh anjing. Sewaktu-waktu anjing cai aing teh hese wae di konteks si goblok cai aing teh. Diajak ulin teh. Nah, pas aing rek kaluar aing teh betah nya sorangan di Cibubur. Di gawean eta. Datang we si Ucup teh. Ulin anjing aya peuting-peuting. Jo ngomong kieu, kuy cenah. Sebenarnya mah aing teh teu gawe.
Aing teh ngaulang teu gawe kumaha. Heuh aing ngabadul cenah. Maneh hungkul we kamari nu asup teh cenah urang mah teu. Anjing aing teh bangsat. Hanas ku aing geus digembar-gembornya Ucup supervisor, Geus Ucup diangkat. supervisor heuh. Tah ieu bedana Ucup nu ieu mah ieu. Beda jeung si Ucup babaturan dedeng. Tah nu kaduana Ucup. urang si Akuy jeung si Unyil ka ditu. Anjing nyata. Aing sare di mana Cik? Mana? Di gudang Di gudang Kang, di gudangna geuning. saking Ente saking emang jelema goblok weh. cucup gara-gara cucup. Mual balik. Balik mual. Serius? Ujung-ujungna mah nepi ka subuhnya di tukang naon ya. Tapi teu nyarokot naon kan? Henteu. Teu tenang. Ente anjir. Teu ieu teu nyokot naon. Tuh nyokot na naon. Bisi dipotong video nu anjing kepala toko. Wah ini nih cenah. Mang goblok si Ucup. Ucup. Tapi memang si eta karena hayang disebagaikeun meureunnya di dituna pada saat eta gitu. Ulin sapopoe ka Kota Tua, ka mana deui urang teh nya kuy loba da. Coba Ngopi anjing. dahar dan segala macam. Ku si Ngopi eta. dibayarkeun ku si eta. Bener. Bener dibayarkeun. Ongkos angkot sabaraha kali anjing naik ongkot kan. Serius. Cup ente cup. The best. The best itu performing art music of the world. Itu maksudnya demi katingali sebagai meyakeun duit sorangan eta sebetulnya bedah anjing. Nya kan atuh merenang jika kabayan masuk kota teh gini kan. Nah, di, Yang- di perantauan. Gue nih sini dong. Anjing. Gue metropolitan banget nih udah sama gue aja gitu. Lu kalau mau ngiuhan ke tempat gue kan. Gitu. Padahal kalau mau niis kan bisa. Jongnya. Si Ucup tapi sehat-sehat Cup. Akhirnya di mana sehat? Jakarta kan gitu. Tah apal teh Lost contact saya tanya. jeung harita urang tiluan rek naon di ka Jakarta nya. Antar si Buluk kan. Antar 10. Si Buluk pertama kali ngarantau Rek umroh. Arek non gawe ka Tangerang, gawe Tangerang. awal lulus kuliah rek gawe. Kan teu pernah ngarantau kitu meureunnya teu pernah jauh-jauh sorangan. Hayang minta dianter. Dianter ku tiluan nepi ka Pasar Rebo. Di Pasar Rebo manehna sorangan tuh naik itu cemlex. Urang kamar kuy, urang nyamperin si Ucup tah. Sakit nama nya kuy. Ternyata salah. Itu berkecucup. Ternyata anjing si Ucup ah. Jaksel banget sih Ucup. Cuman yang geus lah teu naonnya memang eta masa lalu gitu. Ya syukur-syukur si Ucup sehat nonton ya. Ente kumaha teu can carita pengalaman rantau-rantau? Soalnya karena hanet keneh berarti biasa tuh nya paling shock culture Culture shock. Ya culture shock. Inggris. Pacek si aku ya pantai kudu di Inggris. Inggris kan. Culture shock nggak ada. Ya karena nyata kan kebiasaan ngomong Sunda hungkul di itu. Ah. Sama bawa. Wah, pasti adaptasi ya. Mimit ya. Coba kan karena pernah di Jakarta, coba kurang pakai bahasa Jakarta. Coba gue. Aduh anjing. Sih soalnya adi sih lekoh banget Oh, anjing bahasana. anjing asli. Lu kagak ngerti lu Bang anjing. Lu bawa BR enggak? Anjing. Naon cai aing teh BR anjing? Burger Kill. Langsung kurang gas, katanya lu ngisi inian buat kebal dibacok ke tawuran gitu. Wah kagak bang, ini mah ilmu putih bang, nggak boleh gitu-gitu Chan. Anjing, cang teh si Lugas goblok geus. Oh ngaranna Lugas. Lugas. Anjing ngaranna geus Lugas tuh. Jadi adiknya aku namanya Lugas. Lugas. Bahasana Jakarta banget eta. Pernah kan gue aing dia kan di heurean aing ke dina motor ngabonceng si eta adi urang heuh. Aing yang bekok anjing. Aing teh nangtung we. Kesana kok bang anjing goblok lu bang. Kan teu bisa kumaha di tukang ngarek menghindar hese. Motor posisi ngebut. Angin lebih Cuma kencang. kan tai aja ya lah. Mana mungkin kan waduk. Si aku di nyeti episode hiji tai we terus. Tai jeung tai. Baru-baru pisan jeung beungeut anjing eta mah goblok. Tapi inget tuh bahasa jeung Deadi di ieu mah Naon? nyaritakeun jurig suhunan. Apal? Lain kan si Deadi nepi ka siun kieu kan. Oh, adi aing seserian. Ngerti enggak gas? Enggak, si anjing. Ngilu seserian. Seserian. Tapi ngeluh serius. Ngilu. Jadi gitu sih. Aneh. Jangan saya ngerti setik. Tapi ternyata tontonana si Lugas teh YouTube-nya sok nonton we animasi kitu tarung pengisi suarana teh orang Jampang teh geuning. Heuh wa gitu itu. Tapi make subtitle bahasa Indonesia gitu resep pisan eta. Gagah. Ceng teh lu ngapain sih nonton Sunda kan teu ngarti cai teh. Ini ada subtitlenya Bang cenah. Indonesia. Si Lugas. Seberapa tahun kan si Lugas kan? SMP-nya SMA ya. Emang tawuran di Wah, anjing. tawuran wae. Khawatir orang sebetul nama. karena kan
bahasana olahraga cenah anjing. Oh nya. Tawuran teh. Anjir. Eskul. Terus jadi anjing eskul. Eskul taburan. tapi sekali di Jakarta pernah ningali secara langsung tuh Pernah. aya nu tawuran gitu di jalanan budak SMA. Orang pernah. Kumak-mak. Cigo eta culture shock. Dan berarti identik selalu BR bawa BR gitu. Ente ternyata NBNB itu negara beling itu lain di lemur wae. Sanyaho urang mah suka teh. Misalkan daerah naon gitunya. Ternyata di Jakarta ge anu cek urang metropolitan teh pas di Jakarta Barat mah lain orang lain sombong ya baheula kan urang make iPhone si boba teh apaan. Aing teh kieu video daana kan culture teh resep. Ningali nu metropolitan di video paling teh budak leutik seueuy keur main bola leutik pisan segede Yakult SD kelas 4 jigana 4 SD meureunna teh nyawa pokona leutik kan aing kieu videoan halo deh sing teh si anjing belagu lu anjing ngapain lu mentang-mentang handphone lu boba lu anjing anjing deg-degan kieu anjing di budak leutik kieu teh Carekan ku Yakul anjing carekan ku Yakult anjing abang kalau pasar enggak bang cahing padahal belak leutik anjing kagak bang gua mah bang ini bang suka aja belagu lu anjing handphone lu mentang-mentang boba lu enggak bang cahing padahal belak leutik saking kagetna anjing baham aing rek ngomong dedek kumaha mah enggak dedek belak leutik enggak bang cahing teh ini macam video suka cahing tapi memang eta teh normal sih sebetulnya jadi manehna teh lain rek ajak gelut atau naon Cara ngomongnya gitu. Anjing belagu lu bang mentang-mentang handphone lu boba goblok anjing cahing enggak bang aing pas kejauhan lompat indungna geus eta teh indungna keur nyararese di seri teh ternyata anggar aya nu nyeuseuh mah nyeuseuh sepatu nyeuseuh sal harita teh kerudung aing geus jauh monyet lu anjing ku aing gesek lah saya TikTok itu teh. Tapi memang urang ieu teh ang inget teu aya di sosial media anu meme teh geuning budak leutik teh make kaos sangsang. Pada anjing semua goblok. Tah segede kitu budak teh sarua segede kitu pisan. Gorok lu pake bacok lu anjing. Pakai bedok. Anjing. Bedok bener ngomongna bedok. Jakbar emang kata lah kan ya. Jakbar Anjing cai teh dan kieu memang urang kan salila hirup ti lahir di dieu nya di Sunda geuning. Nempo keren oge. Keren eta ge. Komo eta nya. Tah eta cocok juga anak ka Jakarta Barat gitu. Ka Priuk anjing sia. Anjing. Oh di Priuk soak eta. Tanjung Priuk. Tapi urang pernah kuy harita urang teh kan ngarantauna harita mah urang kuliah, urang mah Anjing. lain ngan memang sempat bari gawe sih 2 bulanan kok teu salah. Tah aya hiji waktu geus lila sih kuliah teh. Hiji waktu turun di Pasar Rebo. Turun set urang teh ngadawan angkot. Urang di tengah-tengah tawuran ternyata di ditu aya di dieu aya kitu. Anjing ieu kumaha ceng teh. Tapi ternyata da teu asup radar meureunnya manehna ge teu asal ngabacok dan segala macam. Can anu di luhur di flyover naronton geuning. Wah itu anjing itu udah berdarah. Gitu. Aing masukin dia tuh Tiga ti ieu eta mah. Jadi karena memang geus kebiasaan meureunnya jadi budaya oge geuning. Dan eta teh didukung saapal urang mah ku alumni-alumni sakolana geuning. Karena nya adu gengsi lah meureunnya. Nya mane naon pernah teh tadi ningali tawuran di tengah-tengah tawuran. Nah, mimiti pisan ke Jakarta. Tak bisa diajak ku si Ucup. Anjing cak aing teh. Nya bener nu gear teh make Rantai. Heeh, Anu kitu bober kitu nya. Jepuih-puih. Puih-puih. Anjing goblok cak aing sadis kieu di dieu. Heeh. Tidinya teh tapi can pernah manggihan deui sih. Eta sekali-kalina. Sekali-kalina. Sih kata sekali-kalina urang ge. Mun urang mah di Abusna Jaksel sih sebetulnya. Urang di deket Kalibata. Dan Kalibata teh Pasar Minggu. Pasar Minggu. Jadi urang teh kebetulan jalanna teh urang ingat keneh Haji Samali. Nu belah kiri si area lokasi daerah Abus ka Jakarta Timur, tanu belah kanana Abus ka Jakarta Selatan jadi perbatasan pisan gitu. Tapi pernah kan orang enggak dan manehnya? Pernah ka kosan kan? Panggil si Sukri jika ada babujana kan banget. Hari itu teh mana ge jeung si Gali orang ka non teh gedung non. Anjing pohok we. Sarinah. Di bom teh. Nah, terus ke Bundaran HI. Bundaran HI. Urang teh jeung si akui dalam rangka
promo si aku geus mawa CD. CD time album dan segala macam. Abus kalau label-label urang teh ngabusan. Leumpangan di Jakarta. Bari kieu tah hanya di beneran. Iya. Pikiran. Cai kudu kieu. Padahal eueuhnya deuk gituan batur lempang bariasa. Aing bari kieu. Di kareng maruk sieun leungit meureun. Cek sekali tenan anjing juga cenah lamun aya pendeteksi orang kampung orang bakal benang. Pas asup ka sarina kan beda bisa sih. Anjing ngarasa Raang ge euy. hina gini gue ngarasa. Ngalaman si urang oge eta. Ngarasa hinanya. Anjing. Kumaha cik? Asup ka mall aya mall, mall gede di Jakarta ting PI ting naon pokona mah patokan mall eta sanyaho urangnya orang kampung. Kieu Dede bisa ke Jakarta nya. Urang teh kan mobil ka ditu teh nya ding baturan. Encan hulu lieur mah can nepi ka lantai terus muih terus anjing ke parkiranna. Ting PI ting naon naon mau Indah panggedena. Plaza. Ya, Mall of Indonesia ya. Pip, ya, Moy. Pip. Pipa ya. Grand Indah Plaza. Deket HI, deket bundaran HI. Moy. Aya TV badag pokona mah Megatron naon. Anjing. Videotron. Megatron. Lain Transformer. Megatron mah atuh. Nah aing teh nyaho. Itu kan bahasa broadcast itu nu kuduna lu paham. Videotron. Terus kumaha? Heeh tah. Tuh jadi poho caritana. Pokona mah can lieur sirah mah berarti can nepi ka mall eta. Pas ka mall eta teh dibukakeun lawang pantona hungkul ge anjing nya tiis nya seungit. Ningali awak aing asa ringsek ieu batur mah asa rapi sia. Ngalaliwat teh belewar. Cing si aing teh mah Paris Hilton euy. YSL si aing teh nya wangi-wangina wangi-wangi bakarat nih parfum artis hungkul. Pas aing ngangsilan shot. Jing bau hand body aing teh. Seger senau. Heeh seger senow bau haslin teh gini kan. Bau haslin apa haslin? Apa seger Haslin senau? seger senow. Era teh sia asli orang mah jadi minder. Diuk Tapi aing teh. tapi tadi diusir ku satpam. Demi Allah diusir. Wallahi aing mah. Gara-gara naon cik? Bisi pajarkeun bohong mangga cobian di mall eta diuk weh. Depi diuk eta cingogo kieu tah. Nah, Kieu Di lantai tadi kieu di lantaina teh. Aduh, insyaallah disamperkeun ku satpam. Ulas cingogo. Kalau mau silahkan duduk di sana Mas. Aya kursi gitu. Ada kursi. Ini cai teh pegal aing ape-ape. Oh, kirain lagi enggak sakit. Ya cai teh encok. Ini sendi sakit. Daerah aing teh. Tapi nah cai dari jelema jeung anjing teh penting kena anjing sia koy di ditu mah. Aya khusus. Jalan anjing teh teu meunang ku jelema. Oh nya. Heeh ting moal naon eta orang inget kan pisan. Nepi ka nelpon orang baturan. Di Tanjung Sari ngulin ka ditu. Ya mall emang kieu sih orang teh sagala ulah cing ogo emang ulah di dinya mas. Jadi naon ngaranna teh nya lamun rek diuk teh geus aya tempatna namanya tong da urang emang diuk sembarangan ai cangkeul anjing. Ya. Diusir orang asli ku satpam. Mas, Dititah pindah. Mas izin teh. Cek si itu teh, Mas izin kalau mau duduk di sana jangan dibawa. Ini cak teh pegal sakit cak sendi. Oh kirain lagi enggak sakit. Aing ngesode lah launan anjing kabeh ditu. Daerah teu meunang sok coba ada jatos makan aingnya rek cingogo di mana wae dihareup oge nya. heeh rek putran ge paduli teuing ieu mah ulah cuy teuing mau naon ngaranna nya poho deui urang ge Eta. moal eta Badag eta. badag pisan Aya bahasa ieu kan mu naon cenah lamun misalkan urang kadinya cenah poe Senin terus urang nyasab Kemis karek bisa keluar cenah. badag pisan Saking emang saking badagna. badag pisan Badag pisan. wah jangkung eta na oge naon ngaranna teh Plafon. lawang panto plafon ke jangkung Balanja teh soak juga rek balanja kadinya nya. Harga lagi moal eta mah jigana teh lain jeung arurang. Heeh. Kudu daes rek di polontong-polontong da katingali. Gelagat, Gelagat rek di belagu-belagu gitu nya rek di ieu kan ge. Rek ti luhur ka handap dior ge mana teu bisa. Geus katingali pisan. Oh anjing ieu mah keuyeub cenah euy. Di lu gua ge anggar ku security di geroan deui. Tapi aya babaturan urang oge harita anu merantau oge ka Bekasi ieu mah. Terus teu betah cenah. Bahasana teh homesick cenah. Urang hayang balik tapi ka rek lebaran beberapa hari hamin lebaran cenah urang ceurik we di kosan cenah. Di Bekasi teh gawe hayang balik teu kuat. Tuh ini jelemana teh. Karena naon deh? Karena naon? Kas jadi kan pernah gawe. Cuaca gua ada di Homesick pisan. lain culture lain. Oh, urang mah. Tapi nempikan ka ceurik Cirama eta bener kan? Berkaca-kaca lah. Berkaca. Homesick. Berkaca-kaca. Nineng gua. Jauh ti sasaha bener teh. Di lembur batur.
Anjing, tapi ya mimiti gitu sih. Orangnya itu kerja jaman keluar sekolah bos. Keur resep ulin. Mimiti kan cek babe nya keur aya kene babe. Ayo ke Jakarta aja. Cing cai aing karek nyieun picking di dieu. Jeung barudak karek ngadirikeun picking. Organisasi eta kudu tanggung Kumanya aja jawab. eta aing pikiran. Pertimbanganna komunitas. Tapi akhirnya mana milih yang mana eta? Kan itu we. Oh kan itu. Hayang nyobaan. Tapi eta aya aing teh tiba-tiba panggil jeung baturan lain si Ucupnya. Baik. Si Sandy urang teh ngiluan audisi anjing. Idol. Lain naon teh Trans TV teh bala. Pelawak Indonesia TPI. Mencari Bakat. Lain. IMB. IMB, Cari izin bakat. IMB, izin IMB. Izin IMB. Anjing cain teh. Jo anu ngagerohan kan aneh, Bos. Di lembur batur anu ngagerohan. Langsung atohnya. Resep sih emang resep. Asa dulur pokoknya mah. Anjing Sandy cain teh jawab panggih. Soalnya kan anjing anyar di situ terus batur ngerasa ya batur teh kan Ucup susah dihubungi sudah supervisor kan sibuk Kunjungan kan. kunjungan Meeting. Sibuk. nyawa aduk sih anjing. Nya. Tapi udah memang ketelah sih eta teh. Pernah dibalas ku si kijotnya aku ya. Yang geus lain mah lain. Urang pertama kali berangkat ke Jakarta eta kuy kuliah sambil kerja oge sebetulnya. Geus di ospek ku keadaan anjing harita. Kan urang di Cileunyi nya naik busna kanu Prima Jasa biasa. Aing ti Cileunyi nepi ka Uki nangtung anjing. Pinuh bisa. Cahing teh. Sedih we teh emang aya mun digana berkaca-kaca lah. Kan pada ieu era kan. Cih, itu pas sedek geuning. Nangtung urang 3 jam. 3 jam nepi ka Uki, ka Pul Prima Jasa kan di ditu. Cing cahing teh. Ternyata kieu. Tapi da airek hayang anu ngeunah harita anu kelasna beda kan untuk ekonomi udah mahal pada saat eta mah. Ongkos nya geus lah kieu we, da orang kampung. Asli. Pernah tuh ngalaman gue? Pernah anjing. Entah indit kali itu kan atau balikan ka dia nangtung. Pas indit bos aing teh salah bus. Tah, eta mah beda deui. Salah bus na teh Bener lewe eta mah. lain sugan orang Prima Jasa biasanya. Ipek AC. Nu bisnis Eksekutif. gitu, eksekutif. 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 Aing duit kan kurang anjing. Pas ditagih, aing kumaha ya. Ya udah turunin aja aing teh. Turunkeun di jalan tol kan anjing goblok aing teh kudu ngadagoan heula kan. Sarua pas meunang deui Prima Jasa pinu parah tapi ka Jakarta nangtung. Goblok aing teh. Eta teh rantau-rantau. Iya beda-beda. Urang mah untungnya teh kasalametkeun teh urang make travel ang. Urang can pernah make Bus mun kapepet pernah mun geus hancur pisannya. Non ekonomi geus beakeun pisan di Jakarta jadi sempet sebelum nu 2023 ka Jakarta teh orang kan libur kuliah. Nu baheula nu pas orang ka Jerman. Orang BSD. Eta ribu pisan. Di BSD mah anjing. Jadi harita mah bahasa di BSD mah orang teh puasa teh lain hayang menang pahala. Emang teu boga duit. Bayar sih ini mah saum heula we. Geus we. Dahar teh paling banter teh baheula mah da murah keneh atuh. Naon teh? Rumput laut anu mama suka geuningan. Da baheula mah 3.000-an urang inget keneh eta. Oh, Nu si mama suka teh urang jeung eta sangu di saeutik taburi kawan. eta we kitu sangu. Ngeunah pisan. Cuman kejadianana teh nu lucu menurut orang harita pas di BSD karena harita orang teh meureunana berjuang pisannya. Nih contoh ya lo. Orang inget si Aang tadi nu berkaca-kaca. Jeung aing lewe anjing 2 poe. Anjing teu latihan, Bro. Maksudna teh 2 poe eta aing mood goreng. mood butut pisan. Aing coba kan suling tah puntennya buat grup band Asap dulu eta orang latihan pada saat itu suling pales wae kan alat tiup aing pales wae karena nu kaejeun naon aing teh kan teu mood. Nu kadua suling poho meresan ai bahan bambu makan lamun ka ASEAN teh syaratnya jadi silung. Mana long sih aing pas latihan teh mu kenapa suling kamu pales wae cenah karena mood butut aing teh pundung we eta orang kejadian maksudna teh sampai kaca sampai sedih mah eta nu paling nyeri hati jaba balik teu bisa kanu travel harita teh karena
ngumbara teh geningan Di lembur di batur lembur ya. batur mah. Ripuh pisan. Tong ditinggali enak. Oh atuh euy pernah si Buis ka Jerman yang tai ini waduk aing saacan ka Jerman meripuh banget. Indomie ge dipake 2 poe aing sabelah. Heeh sih. Nah, Tapi sa apal urang si Muisma tipe anu henteu kereta api kan udud. Si mah jarang kan udud kan aya. itu aing jarang meuli maksudnya mentaan wae. Ada jarang ududna ge dibandingkeun Jarang urang sih. mah gitu. Emang keuangan edan pisan gitu harita bos. Keuangan mah Pas di harita ripuh. empet. Oh. Karena orang ambisi teh aing rek ka Eh. Jerman, aing rek ka Belanda ieu latihan. Rek nu semangat rek di ongkosan rek ente di ongkosan kita ku manajemen. Heeh. Cuman kumaha carana ieu duit urang hayang mawa ka imah gitu Oh. ya. Nabung hayang mereka kolot hayang naon atau kan aing geus ngalapurkeun kuliah sabaraha tahun teh. Prestasi lah. Semester 2 atuh jol aya datang anjing artis teh ka aing. Kamu kuliah di mana? Di STSI saya mau ke Belanda nggak? Mau saya kuliah gimana? Ah tinggalin aja. Nyoho pas di Jakarta sugan aing rek seger. Oh berarti pas di Jakarta mah selala di Jakarta sacan indit memang eueuh dibiayaan sebetulnya. Dibiayaan. Oh cuman memang ya teu loba merenya kita gitu. loba karena ke training teh geuningan aya masa training. Percobaan lah. Cing jeung bonteng saku dahar ku. Memang ngeunah gitu di BSD. Ya memang keren boga duit Bandung mah. non Bumi Serpong Damai. Damai ngaranna Kan mah. biaya hidup baru Biaya dia. hidup teu damai, Bro. Taman jajan aing inget kan eta. Ka taman jajan deh ya Allah. Nineng. Soalnya orang mah basa keur di Jakarta eta mun duit empet-empetannya gitu. Terus candahar dibanding milih sangu aing milih udud boga duit ceban ya. Karena tadi cik orang sebagai perokok kereta api teh kuy ini boga duit ceban terakhir teh lain milih dahar kalau milih udud jeung granita anjing sareng. Anjing teh granita di urang mah eueuh di dia mah di Jakarta mah aya ngeunah. Granita naon sih teh? Jiga kopi kok anu sareban gitu. Tapi merekna granita eta enak. Ini ngabelaan eta. Salatri nepi ka magrib mah eta teh. Ada yang udud kumaha. Heeh. Rada goblokna atau egois tukang udud teh meretanya perokok teh. Heuh makasih mah jarang ka hitung jarang ngarokna. Bisa jadi jika urang kakak menghilakeun udud. Jadi aing dia flashback aja ingat. Tapi makasih ya. Urang Pengalaman ya bos. pengalaman ketulungan teh ku drummer urang ayeuna ngadraman Bagindas. Aragil makasih Aragil selama aku di Jakarta. Aragil selalu support perut aku. Mun Aragil geus datang teh dahareun teh. Beli. Kita lo baki duitna ieu. Si oncom gondrong teh. Balad eta, balad abi. Aragil sehat-sehat selalu. Baso urat pokokna mah Aragil. Naon kesukaana? Kesukaanna baso urat. Eta. Panggil di situ jeung anu orang Sunda oge aya Aya. Nah kebetulan harta pas gawe teh. Kebetulan. Meureunnya ti mana kan Jakarta mah. Jelema nu udah datang teh. Aing jeung orang Flores aya bos. Jeung orang Batak ngarumpulnya. Ya ieu urang aing menang pengalaman bokep pemersatu bangsa. Nah, bokep. Siap. Bener. Jadi mimiti ka ditu ieu teh pacicing-cicing lamun istirahat teh. Aya jelema hiji ngaluarkeun HP. Ini ada yang baru langsung ngarumpul. Oh iya jah itu ya. Bokep pemersatu bangsa. The real eta pemersatu bangsa. Jadi ada rakrab. Soalnya kan arita urang laki unggul jadi. Wawean tuh. Jadi tok blaku rek nonton bokep oge. Tapi setelah eta jadi akrab jadi gitu. akrab. Jadi mau baca cerita lah. Yang orang luar nepi ka aing apa. Oh di Flores mah cenah tiap beda desa oge bahasa geus beda. Kental-kental bahasa Portugal cenah gitu. Iya bener. Portugal. Gitu ini ngomongkeun naonnya di lembur masing-masing gitulah. Karena tadi jelema beda-bedanya tiba mana kadikeun betah we. Geus akrab-akrab mah. Terus ya lompat kan kenakalan ya geus mulai ya stepna teh. Kenakalan. Diawali ya pulang kerja nongkrong ngopi heula biasa. Jaiman kan ya. Kadiekeun kerjaman karame-ramena Arcil. Nya 2013-an 14. Arcil. Terus karena nyambung mereka kadiekeun mah. Bokep, alkohol, pemersatu teh. Udud. Gitu.
Heeh, eta nu paling diterima meureun juga na. Oh jeung hiji deui biasana mah ribut kuy tapi henteu nya ribut mah. Biasana mun geus ribut jeung naon jeung saha gitu. Engkena teh jadi akrab nih jadi babaturan. Biasana. Keributan anjing tuh keributan mah. Urang Soalnya kan aing ngajaga adanya. heeh. Nitipkeun maneh. Pan keur di dieu mah ribut wae. Aing pertama kali ningali apal si aku itu keur gelut di lapang cari. Tuh itu si aku itu. Gara-gara main bola. Gara-gara main bal. Aku itu tukang ribut sih. Nggak emang basic. Kamar teh aya nu ngomen anjir di TikTok teh si Jody. Kuy cenah caritakeun naon ngaranna teh ka sakola make sepatu bola cenah. Bae teh langsung anjing make sepatu full cenah aing teh ka kolotrakan. Kumaha gue ceritakeun kuy. Eta mah bae lah malenceng ge. Kan di pesantren bolanya. Nah, Mana kobong banget anak santri banget. Ke SMP mah nya. Kadang kan gitu di pesantren mah. Urang nunda sendal di mana wae geus raib. Diparake. Tong boros sendal kolor ya bos. Dipake. Urang geus nyiapkeun teh. Anjing kolor mana? Geus tadi geus dipake termasuk sepatu. Bingung kan aing ka sekolah anjing. Goblok sepatu eueuh si aing teh. Terpaksa anjing aya sepatu bola pake. Kayak SMA hiji. Foto pelakan SMP, atuh. SMP. Oh SMP. SMP sugan aing kan mal panggihnya Kepangan. Anjing naon sarana kieu aing. Cing, jangan mana pakai sepatu bola aja. Di mana pernah keur lempang. Di tukang teh kadangnya suara betak belut pas tinggal eusak we. Ini make sepatu full cenah aing. Sepatu bola. Lempang di nu keramik ini beletak kan. Teu leur kuy. Lumayan. Rada diatur we pergerakan kaki teh. Dieukeun, dibusuk. Diusuk. Saya happy ya. Jeung teu sabatu unggul. Jeung baju jersey siapa dia pakai raya. Tuh, baju aya seragam bae. Seragam. Karena biasana budak pesantren kan batur baraliknya. Nyarusuhan. Aing kan hoream nya anjing. Poe Minggu nyusahan mending sare gitu. Bingung poe Senena. Nginjem baju lah. Betna lain bet SMP hiji bet Pasundan. Tapi kan saya beji sekolah. Tutupan we kupin. Pina bet raya. Dewa 19. Oh, Dewa 19. Pas upacara anjing goblok soak aing Ka raja teh. teu untungna teu. Di sini beunang anjing. Heeh. Custom bener emang custom eta. Custom. Nah, bos balik deui nya ka ngarantau. Berarti kan urang tiluan pernah ngarantau teh ke Jakarta kan. Kota lain mah can pernah gitu. Paling pernah oge ke daerah Banyumas eta lain ngarantau sih eta ngan sabaraha poe, tapi memang gawe kan nya harita lain ngarantau. Tah, di Jakarta kan pasti komo lamun di UKI kuy. Orang Sunda hungkul gini. Ya temu geus jiga lain di Jakarta gini, mereka naikna penumpang, supir segala macam. Kumaha perasaanna panggil di orang Sunda gitu tah. Jika kios anu gigireun tempat gawe misalkan bukan orang Sunda gitu. Aya teh. Aya sih. Dulu jadi ngerasa dulur bisa. Nah, ngerasa dulu bisa akrab lah. Kios tempat ngopi eta orang mananya Cirebon gitu. Nya karena sering ngopi jadi akrab. Tapi temenin orang Sunda. Cirebon Kan aya aya Sundaan kan. saeutiknya. Cuman bisa. Anu loba. Nu loba. Orang Garut. Tapi kadang kieu bos. Aya oge nya orang manggihan banyak sarua orang Sunda cuman kumaha jelemana meureun nya. Lamun jelemana asik mah asum. Anggernya. Komo tara udud mah da Hasem. Bingungnya ngobrol teh mimiti. Jadi jelema nu tara udud teh asik maksudna neh. Oke, nyambungkeun aya. Ngakrabkeun lewat naon ya. Komo cicingeun aduh. Bokep. Bokep paling oge. Apalagi Pemersatu bangsat. pemersatu bangsa. Tamun urang mah kuy pada saat eta kebetulan ngekos teh di orang Garut si Pak deh disebut teh. Terus boga kios oge warung gitu di hareupna teh. Cuman salila eta teh urang teu nyaho eta orang Garut. Karena mun urang kadinya meuli balanja atau naon atau ngobrol gitu jeung manehna atau rek bayar kosan ka manehna. Geus teu jiga orang Sunda anjing da teu baheula meureun nya. Ngomongna maksudnya jiga orang Betawi. Geus ngeunaheun ngomongna teh jiga orang Jakarta. Ngan kadi kieu ngobrol. Nah, wanda abi ge ti Garut. Goblok cai. Cipade eta asli. Tapi tikis-tikis tinggali nya Bisa logat. tinggali. Emang aya emang tah bahasa eta ge circle teh urang kitu sarua, kabeh orang Jawa. Tapi ngomongna mah geus lugueuna teh anjing kental pisan geus teu ketingali.
Lo gue pan biakunna gitu nya aya medokan ya. Nya. Gue lo kagak ngerti lo. Biasanya kan kapanggih orang Sunda banyak. Heeh, tinu. Aya mah aya pan Aya da anjing da. Hah? Oh da saya mah. tah da bener da. Aya da cenah. Gua mah kagak gitu da. Da gua mah kagak gitu. Lah kagak gua mah. Heuh kan bener kan? Nah ya da bener aja da. Da naon coba. Da aku mah anjing. Oh iya ge mispersepsi bahasa harita teh urang teh. Misalkan keur nongkrong di kampus ya. Terus urang teh hayang ngompol. Misalkan nanya ke mana? Mau ke mana lu? Ini mau ke air. Teh. Hah, ngapain ke air nyemplung cenah? Kan di urang mah cai. Di ditu mah nya geus toilet. Ke air bener. Ke air. Ke air teh Aneh. aneh. Terus ting teh di urang mah ya bisa di Tangerang mah kantong teh aing makan kantong. Kantong. Kantong teh saku sia. Di Saku. urang mah harita di BSD mah. Itu bawain teh kantong. Itu lu kantong terus nih. Jing naon anjing cai kantong. Oh iya kantong. Heeh kantong teh saku. Kantongin. Gubuk kantong aing teh. Ternyata kantong teh iya anjing. Saku. Mispersepsi. Bener juga ke air. Mau kemana? Mau ke air. Guys. Mau apa lu mau renang? Mau ngecemplung. Udah ngerti ternyata. Ngerti lah kagak kata gua teh. Ini mah ini hujan gede teh gening. Buset dah. Buset dah. Bijibun loh. Aing carekan ke Ucup kan. Mimiti ka ditu nya pas ngalamar gawe. Tadi teh kan bahasa Sunda kebawa. Pas dahar orang teh mesen Bu jangan pakai bonteng ya. Ucup lang. Wah bonteng. Anjing cai. Sorry cai. Kaciri pisan. Bujangan pakai bonteng ya. Pakai bonteng kan refleksnya. Ucup langsung ngambek anjing. Bonteng. Anjing cai. Terus aku kamu teh pada saat kamu teh geuleuh. Lu kayak homo enggak aing ngomong gitu ya tadi. Lu jangan aku kamu lah kayak homo. Tapi orang buka pengalaman di Sakui di mall di Anjing geuleuh eta. nyakunya orang nyi Sakui eta urang kali kuy urang ningalian bus kamu gitu. Aya bapak-bapak kolot anu hiji mah orang timur jiga anu hiji mah orangnya Jawa lah meureunnya sakarolot mu make kameja balik gawe kitu. Jeung aya babaturanna meureun sababarahan budak ngoran lah kumaha cik leumpang di mall manehna dua kieu Gandengan tangan. Tapi oh gaya anjing. Bapak-bapak nyi Sakui aing kuy. Iya. Jadi geus cuek gini ngeteh tahun sakitu kuy. Anjing LGBT. apa kabar ayeuna nya? Heeh. Kieu beneran kamu. Kan aya kabudak mungkin budak leutik. Kabudak anu geus gede wae sarua lalaki mah kan gelinya biasana atau kabudak leutik. Ieu mah bapak-bapak duanana geus kumis gitu. Cincai. Eta kultur shock eta. Sieun goblok. Kultur shock eta. Non biner. Anjing non biner sih ya. Binari. Binari online. Gitu. Kumaha Adi. Tapi pernah kaya tuh ngahaja naon ngaranna teh ka Warmindo kan sekolah mah. Nah, jadi pertanyaan Warmindo lo bener orang Kuningan. Bener. Ya. Bener. Orang Ya. nanya eta Kebanyakan orang Kuningan. Dan ternyata si Warmindo eta teh atau Burjo, Warmindo atau Burjo gitu. Memang anu pertama kali nyieun atau non muka usaha eta teh orang Kuningan. Orang Kuningan. Gitu. Mun teu salah mah acan ka Jakarta maranehna teh orang Kuningan muka Warmindo atau Burjo eta teh. Ka Jawa justru di Semarang mun teu salah eta tahun saacan kemerdekaan oge da eta teh. Nu pada akhirna orang Kuningan teh pada saat eta emang beneran arindit ke Semarang. Di ditu teh jadi boga masing-masing dan segala macam. Gitu. Siga ieu merenya siga tukang cuanki pasti orang Garut gitu. Taja gitu. Lamun tukang cukur mah asgar merenya asgar. Asgar. Nah, setelah tidinya merambahlah ke kota-kota gede. Surabaya nya Jawa Timur Surabaya Malang karena ka kulonna teh ka Jakarta. Makana loba gitu. Orang Kuningan unggul dan ternyata memang maranehna mun teu salah mah nebikeun ka anu pertama nyieun Warmindo eta aya kontrak atuh naonnya berhubungan langsung jeung si boga produkna mie teh Indomie kan berarti. Jadi di lain harus dipasok dan segala macam gitu. Jadi aya sinergi ternyata jeung perusahaanna langsung gitu. Juga nya nepi ka kitu nya. Heeh. Paingan lo Warmindo langsung iya warnanya merek mah dipang-pang. Merek. Free tekniknya. Sebetulnya mah justru awal mah Lin Warmindo kuy. Burjo mimitina mah. Mimitina teh. Mimitina Burjo. Tong seri heula. Iya bi. Siap.
nya buat yang nonton teman-teman Ima sebetulnya jokes internal keluna burjo. Geus. Ima lain keur ngomongkeun burjo eta burjo anu secara sejarahnya. Bubur Karena kacang hijau. nah lain naha sih. Karena kebetulan Kuningan teh ciri khasna naon? Peuyeum ketan. Kuningan kan eta. Di emberan. Di emberan bener Di emberan. Tak mungkin dipadukeun lah ketan hidung eta jeung kacang ijonya bubur eta dan segala macam. Tah awalnya mah eta sebetulnya mah muka burjo. Kan kadieun karena mungkin anu kadinya teh aya mie teh aya ini teh. Ternyata aya peluang bisnis eta. Makana Oke. anu di terdekat di urang mah di Nangor lah aya kan nu Warmindo eta. Aya Warmindo pasti aya bubur Ayo kacang. burjo bener. Bener sih nya eta. Di STS aya. Heeh. Ah gitu kan? Di kampus urang. Aya burjo aya Warmindo teh ngahiji. Jadi di hareup teh aya Langseng. Padoong. Nah, Indomie aya bubur kacang hijau. Bapak pada ongo ge teu kuningan nya. Sila-silahan. Jadi untuk itu ku bisa ya. Rese gitu. Tapi emang dijalankan ke budakna bisnisna. FYI. Ari si ibu ka mana si ibu warteg? Teuing aing sila eueuh. Sakit cenah Sakit, padoong ya. mah. Padahal nggak gering. Tapi kamari aya. Oh ya, Aya. jag dia alhamdulillah. Cita rasa kembali ya tuh berarti. Jadi ngomong ke net tadi. Tapi nya bener eta ngarantau nu non kebanyakan mie burjo pasti orang Kuningan. Mun Garut mah non cuanki, cukur jeung naonnya disebutna pokoknya pasti aya di lingkungan terminal. Entah eta rek di Penguasanya. entah eta rek pulpen Majasa nu di Uki, Kampung Rambutan, Lebak Bulus. Pasti Garut ayahnya. Coba. Wani Garut mah. Tapi memang jadi kadang mah mengobati rasa kangennya ketika di Jakarta orang gitu. Ulin ke terminal Kampung Rambutan ataupun ka Uki teh ngerasa lain di Jakarta karena anjing Sunda kabeh gitu. Ngeunaheun jadi teh. Soalnya asa pangijing dulur gitu nya. Ngerti bahasa urang di Uki kan Prima Jasa eta fullna orang Tasik unggul dia nantinya. Tasik Garut teh. Garut. Aing pernah anjing non teh ngamen anjing di Jakarta. Oh bener. Coba aku coba. Pas ngamen teh gara-gara nama aing teh meuli gitar. Di imah teh bisa leluasa da loba jelema bisa garandeng. Aing teh ngamen we anjing. Si orang menang duit lumayan loba recehan unggul. Pas balik anjing beak di keur nu ngamen deui. Si anjing. Jadi hasil ngamen di. Nah, pernah pas di Kampung Rambutan, Bos. Urang teh tadi nama di empet-empetnya duit recehan oge. Lumayan loba. Aya nu lain ngamen naon eta mah anjing. Menta we gitu tah. Mau topi. Uang gitu. Ku aing teh dibere rokok. Bungeun anjing. Nyodor ngamuk. Heuh kadon ngamuk. Goblok bere duit tuh anu ngaharewos. Dulunya preman di sini. Anjing cai. No. Dulunya preman di sini. Oh, iya. Aduh. Predi berarti. Preman di sini, Predi. Preman di dia. Urang koreksi biasa salah sorry lain Semarang ternyata pas awal teh Yogyakarta. Di mana? Burjo jeung Warmindo. Oh. Kakara menyebar ke Semarang, Solo, Jakarta, Surabaya. Tapi orang Sunda kan eta mah Sunda. Kuningan. Kuningan oge rada aya campurannya sebetulnya Kuningan. Jika Cirebon Majalengka geuning aya Jawaan sawareh gini. Oh nya Kuningan Gitu emang ya? ya, Kuningan. Age ih menit hulu ya urang. Menit lieur. Lihat. Menit. Nyut dan. Ih, age itu kandi. Gandhi. Cenah ka aing nyetel TV kan tarik kok. Tah suara TV katarik itu suaranya. Anjing katarik cak aing katarik ku naon? Kebetot. Katarik. Katarik kepaksa ku pancawarna. Katarik teh tarik teuing. Kandi. Mana bisa dia ngomong bahasa Jawa teh? Gua. Bahasa mana? Nah bisa. Si mah ngerti. Hari tadi jalan anjing. Emang ngerti. Goblok jahit. Aing mah kabeh. Anjing eta cerita goblok dulu. Kumaha. Aing kebiasaan we. Bisa ceritakeun nya haritanya. Nu mana? Anu aing parkir gratis. Pokoknya mah mun di Lembur Batur aing pasti make bahasa Ambon, bahasa Ente can. Wah, pernah. Eta mah off the record meureun, pernah mah. Yoga, kan disebutkeun disclaimer aing sieun aing pernah didatangan ku preman soalna aing menceritakeun naon teh. Yoga, aku ceritain jadi orang teh balik parkir. Enggeus deh. Enggeus.
Kumaha sih? Jadi kana bahasa bae kan teu naon. Heeh. Maksud teh geus deh. Anjing. Bae ceritakeun dieu beurnya bae geus teh ge. Tuh jadi poho si Yoga, orang tuh Yoga, si IJ baturan kampus kuliah, emang mana orang Kuningan si Yoga teh. Jadi teu boga duit parkir. Aing kan bingung. Mayarna kumaha kan? Coba balik dugem kuliah harita. Si Yoga beak orang Kuningan, duit si IJ orang Banten je. Sarua mana ge teu boga duit kan. Orang bingung mayar parkir kumaha tah. Cara hiji-hijina orang ngalieureun kasir parkir. Dugem kan lila berangkat jam 11 pulang jam 3 lumayan tah. Otomatis mahal, bakal Otomatis mahal nya mentas 25.000 sedangkan kan dia goceng-goceng acana ge teu nyekelan. Heeh. Nya urang teh daek ngobrol lah. Gak. Ya mah orang mending bahasana aneh sebenarnya teh ame si lieureun si tukang kasir parkirna emang bener kurang dipraktekeun harita karena teh boga duit. Saya gak tutu tenggo teh aing teh aing ting bahasa naon anjing. Yoga ngamuk karena manehna kita boga duit. Ngambek teh lain ngambeknya ngambek hayang nyieun lieur kan kewas. Heeh si kasir teh hayang meh lieur. Cik batal lek tudu batal lek sana tutu tenggo. Cik aing tutu tenggo lah kok siapa dah. Si tukang teteh parkirna Mas itu bilang apa? Aku cok diminta cok aing digitukeun. Da aing kan ngerti meh parkir gratis. Aduh saya pusing udah parulang aja parulang sieun ribut meureun. Parulang. Wah, sudah itu kalau aing bahasa gitu saking teu boga duit nanti juga Improve. Ya, je hampur aja dicaritakeun. Maneh sarua maneh miskin, si Yoga miskin, aing miskin. Saking hayang gratis Tapi parkir. Hayang dugem. Untung gua bodyguard nu baradag. Sieun. Barangkeun kana mobil. Ditonjok nepi ka kosan eta. Tutu tenggo eta inget tutu tenggo teh bahasa si Yoga teh ujug-ujug maneh bahasa tutu tenggo di mana anjing? Di tutu tenggo hareup tukang parkir. Kasir gate gitu. Tutu tenggo lah kota pacut leka. Anjing goblok bahasa naon di aing teh dek-dek meh teu katingali bahasa Sunda kitukeun dewe. Tutu tenggo lah kok. Eta teh mobil berarti di mobil. Motor. Oh, motor. Motor kanu Mio, anjing si Yoga make ninja di macam boga ninja teh boga duit. Heeh. Buuk diemukeun, ga ini teh gamane gebuk emu. Ya. Tapi ayeuna kamu udah beunghar, ga balik deui ka harita ka embassy jeung ka PPJ bayar siapa parkir bayar. Bayar mana geus beunghar enak geus jadi ketua. Mual balik. Balik mual. Kayak gitu embassy. Oh, gua embassy geus eueuh. Masih kali lagi. Embassy Salolan. Plus. GL. GL place eta place hareupeun. Oh, Pascal mah amnes. Pascal mah amnes. Anjing tutu tenggo. Balik direk nyarita dugem sih aku. Heeh, si anjing. Orang bisa kuy sebetulnya bahasa Jawa orang bisa. Coba. Misalkan harek nak ngomong naon sok. Ngobrol. Nya Musim perkenalan. Mana nanya ke orang sok misalkan naon. Sopo jenenge Mas? Misalkan gitu. Pakai bahasa Indonesia Orang nanya pakai bahasa Indonesia. Kamu dari mana kemarin? Ngomong-ngomong tuh Mas cangkemmu yo rono rene wis. Bisa cangkemmu iki. Iki le, kanca iki le. Matane lho. Cangkemmu iku kalau ngomong tuh rono rene wis. Karo wong tuh ngomong tuh pribe lho, Cuk. Gatel ya asu ya. Iku lho cangkemmu. Wis kancaku iraine kaya tuh lho. Iya. Asu. Ireng lho. Cok. Diaco iku. Sampean ngerti ora Mas? Iku. Kayaknya. Iku cenah. Iku Mas. Itu iku. Tak pongo iku cangkemmu lho. Hari itu balik di Cimahi si anjing. Goblok. Apa emang soft skill eta ngadalang bahasa Jawa. Bahasa Timur bisa. Bahasa Timur mah kamari. Jadi ke urang boga trik lamun ka parkiran hotel anu Deluxe Town dan lain sebagainya. High class eta. High class. Bintang 5 mah ke bahasa Ambon. Doh ada hargaannya ada. Oh nya. Heeh, jadi orang di Jailan memang barudak kayak di Desi Diki, si Septian barudak kantor. Cing aing ngomong bahasa Ambonnya saya ditinggalir. Pamna langsung kumaha cai. Mun bahasa Sunda mah kan aya lungguh. Jadi sana Mas parkirnya jangan di kitu wae dicengor wae ku security mun aing kan beki teu heula urang. Heh Bang. Kau parkir di mana tuh ini kah? Baku jumpa dengan adik di sana di lantai 5 tuh. Kau aing gitu ke. Saya sih baku jumpa tuh. Abang mau kemana? Nah anjing padahal orang Sunda aing nyaho eta. Tukang parkirna aing. Kan kemarin ke Cirebon orang. Parkir tukang parkir orang Sunda namanya Asep Kurnia kan ngaranna. Nya bener. Siapa Bang? Sini sebentar tuh.
Lantai 5 di mana? Baku jumpa dengan adik di sana tuh, ku aing gitu kan. Oh, abang mau ke pameran ya? Cenah anjing kan lemes. Lamun aing bahasa Sunda pasti bakal dicarekan. Heeh. Jadi ternyata langsung hormat ya. Ke sana aja abang, cenah anjing. Nah, dan itu jadi gitu. Ke sana aja abang. Ngalogat. Jadi ngalogat. Nah, eta trik eta mending bahasa Ambon. Aya bendingan itu nya. Ngomong jadi bending. Di bending gitu. Tok cobaannya, coba teman-teman praktekkan bahasa Ambon nanti di mana aja. Tapi jadi dihargaan sih. Jadi karena orang harapna make gertakan berarti bahasana rada naik. I had voice mantep kan jadi lebih tegas gitu ta. Jadi si lawan bicara orang teh ngilu tegas oge ngilu segan. Anjing naon cenah euy. Intimidatif. Intimidatif. Hei abang sini kok bentar. Cain. Hei parkir lantai 5 di mana tuh? Baku jumpa dengan adik di sana. Abang mau ke pameran tuh cenah anjing. Tapi kumamun kaparengan satamna teh orang timur oge. Apa kau anjing gitu. Banyak kuy. Yang segede-gede rantang nih. Aing ningali heula bro. Udah ketinggali pan bentuknya. Tina bentuk ketinggali. Ya iya bisa diheureyan ye. Karena masuk heureuy gitu. Ini kemana-mana aing pasti heureuy. Terus kudu diajar bahasa-bahasa daerah. Minimal logat lah. Jadi dia kan orang yang ngambil saya muka mirip Bang Puk gitu saya gitu kan pantainya ho. Martir. Mereka kan mun gitu kan tengah bakda tanya artina kan. Soalnya saya muka mirip Bang Puk gitu. Itu kan tengah arti. Udah itu kasar sebenarnya mah. Jadi ngeunah bahasa. Apal ti mana gitu. Naonna? Mimitina. Bahasa eta. Baik itu disebutkannya aing pernah jadi debt collector. Oh. Cing. Tapi Penagihan. via ponnya. Via pon. 2 tahun gawe eta. Jadi aing nipuan unggal poe. Ya lain nipunya maksudnya teh orang jadi bahasa kadang bahasa Jawa. Jadi lamun nelpon kan ieu teh orang teh boga kredit card macet, maneh nganyuk. Urang ditelepon. Kadang-kadang kan aya orang Sunda, orang Jawa, orang Medan. Jadi orang teh kudu menyeimbangi naon? Ngimbangi heeh maneh orang Batak atau orang mana misalkan orang bahasa Sunda. Jadi orang kudu sarua we meh paham nu disampaikeun naon urang teh nagih we kitu. Jadi diajarna tidinya 10 beta. Oh jadi belajar tidinya. Heeh belajar. Tapi tadi masukna ngarantau nya. Meskipun deket gitu cuman gaweannya abisna ngarantau ada cicing di ditu. Abi hoyong ih. Nah gitu rantau merantau teh kuy. Ya. Aya pengalaman anu masih kumane inget teh sih. Non jadi sebutannya cukup unik meureun unik salila perantauan. Kudu balik deh ya. Kemana? Iya ingatan enggak? Sin waktu. Ini kadang-kadang ngeblank. Sebar tahun yang lalunya eta. Anjir geus leuwih teh 10 kuy. 2017 Kudu 14. dipantik pengalaman-pengalaman lama mah. Jadi karena orang ingat, orang juga kan yang si Yoga yang si Ija jadi pernah ingat. Merantau. Selain Jakarta pernah? Di luar Jakarta? Can Tapi memang jigana pusat rantau Indonesia pasti Jakartanya. Jakarta. Di luar pulau ge nya pasti. Sekadinya gitu. Yalah karasa lah. Jelema but-but kan ya di ditu nya. Eta mah jelema Mobil boro-boro angkot lah. Bus. Hektik asli. Mana ngomong punten we nya tah ngomong punten di Jakarta moal diwaro. Bisa ribuk mana lagi arinit isuk balik gawe teh hektik we. Aing kan sok-sokan teh kan mimitinya. Someah. Sok culture sok teh gini kan. Punten. Dipelongkeun aing ngomong kieu. Monyet. Aral aing teh geus bager eta jelema kan ngarariungnya kan ngararokok istirahat teh. Aing teh yang baik kitu nya meh boga biar punya banyak teman kan di Jakarta nya. Punten punten. Melongkeun banget teh pas udud ge. Ya urang ngalipat punten. Punten. Si anjing si aing teh. Ini jero hate tuh ani. Monyet cai. Aing saking keselna anjing isukna aing teh punten. Heeh sih, tapi da Tapi memang. ngadon dicarekan di sarua teh punten ge. Berdebu Bang, jalan Bang. Jadi jalan teh kan kebul. Aing digedikeun dia lempang digancang dah hoream ngomong punten teh di waro. Berdebu Bang, jalan jangan kayak gitu dong. Gua lagi ngerokok nih. Ngebul orangnya. Tuh berdebu. Kelepas cek aing teh. Kagok anjing. Kelepas Bang, cek aing sendal. Paling gitu. Pan sendal aing teh koteplak ya, gede teuing ke swallow, da istirahat mah ke swallow aing pasti. Poe
Poe kamari aing teu ngomong punten dicarekan. Poe kadua aing teu ngomong punten teh. Poe kahiji ngomong punten dicarekan. Di waro. Aing kan dendam, nu kaduana mah geus aing gede gua aing pakpuk. Bade jelema nu ngaliwat ngariung teh. Berdebu Bang jalan, jangan kayak gitulah lu. Kelepas Bang sendal cek aing teh. Kelepas Bang anjing ngor-sengor we. Kudu tigreng. Warlock eta. Tapal anjing tapal warlock tapal naon pokona mah. Tapi pernah gawe ngilu ngumpul jeung warlock di ditu. Pernah. Kaasup. Kaasupnya Sarua aing. Komo aing harita. Anak mudana keur usum naon nya ditu motor bos. Motor non Tailuk. pas aing gek diuk anjing bahasana aing teu ngarti goblok cak ngebahas knalpot suara nyaring knalpot aing teu ngarti. Di setting knalpot biar nyaring suaranya anjing blank cak aing goblok. Lah kagak Bang gua kagak ngerti gitu nya. Gitu keun. Kubaton aing diajak mimiti nya ulin ngumpul di taman mini kan aya drag-dragan gitu kan. Ya. Aing teh milunya hayang asup teh dipaksakeun hese aing teh. Lain doang lingkup ura gitu. Lain habitat. Lain minat. Suwe aing teh mimiti pas di Cibubur sarua di cicing di mes. Mual balik mual. Meronta-ronta kan aing teh. Nying. Dulu Sumbang mana dulu Sumbang. Hayang pop Sunda. Hayang halangan diri. Tapi keren. Rek wes era. Bisa ker enjoy nya. Bener. Nah bos, tapi orang pernah oge keur kuliah harita keur ngarantaunya. Teh awal-awal orang ke Jakarta teh keur musim PB bos, warnet. Warnet. Jadi orang di situ neangan warnetnya. Anjing manggi we lah di nya leumpang lah cuman cukup jauh. Manggi dinya main. Sok aya wae teh nu barudak leutik main main game nu lain Losaga dan segala macam lah nya. Urang pernah dicarekan oge ke budak leutik main. Gara-gara urang teh keur main ya manehna teh bareak ningali ka urang. Terus main teh kan urang sakitu-kituna main teh nya. Lo mah bego anjing Bang cenah. Kudu aya dicarekan budak leutik. Lu bego mainnya Bang cenah. Geus eta teh. Nya geus lah peduli bagong geus. Isu pagetona teh aya eta mah sarua lah jeung urang saragan. Sora main PB cuman manehna make cash wae. PB mah kan cashnya meuli voucher lah gitu intina mah. Kan mahal eta teh pada saat itu sok mulia nya sabaraha runtuh gini mah cing beungar cak aing teh. Datang ka dinya pesen mie 2, jus naon segala macem. Tampangna mah biasa wae gitu. Pas kali-kalikeun anjing beungar curang teh. Sok mere ka urang ge, lu mau mie cenah. Budak leutik eta padahal. Hah? Budak leutik padahal. Henteu saat ragan lah gitu. Pas kitu naon cik. Ternyata sih eta teh di hareupeun gang kosan urang nu langsung ka jalan gede. Tukang parkir di dinya anjing. Beunghar. Bangsat padahal aya 3 sip. Anjing. Eta teh manehna isuk siangna batur, sorena batur gitu. Anjing beunghar. Asup teh emang bocutnyaan. Heeh. Tukang parkir kuy anu muterkeun muter balik gitu. Beunghar. Anjing segala bisanya di ditu mah diduitkeun. Heeh bener. Itu parkir seetik mayar gitu. Aing teh. Menarik sih. Tah, itu perantauan. Tapi yang di itu ke Jakarta. Yang di. Untuk Orang sekedar ayeuna mah Suanis biasa aing mah ngomong kelepas eta inget-inget. Entah yang di itu. Lamun ngarantau gitu. Ngarantau ka mana? Kemana? Ke Jakarta. Jakarta lah ieu mah. Urang mah teu. Ngarang. Amun sekedar ulin mah oke lah. Ulin oke. Berapa hari atau seminggu oke. Teu mental block Tapi Cuaca dehnya. tapi lamun misal diberi kesempatan ya nya ada orang gitu masing-masing merantau tapi ke luar negeri kira-kira yang kemana? Oh yang Amsterdam. Urang mah Amsterdam. Bagus pernahnya. Pernah. Nah. Enakeun geus. Ngeunaheun. Legal. Entu goblok. Lain teh legal maksudnya. Ya kan legal di ditu mah. Ya, legal. The best hanya The kota best. teh. Enakeun lah. Tertata bersih. Jadi jeung badan teh cocok si udara teh. Mana kuy? Jepang dia we. Aipan. Kayak Jepang kayak bareng. Nah cikoy ke Jepang. Hayang ke Jepang nah. Pada sok nonton film Jepang juga nanya. Lain film bokep Jepang. Langsung film Jepang. Klarifikasi. Langsung klarifikasi. Padahal beda wae Jepang. Urang cari jeung si Muis langsung. Ayo banser itu. Tah eta nuduh urang mah bisi cing. Tah eta nuduh. Kita anu kasar mah eta kuy. Mana emang.
Berarti memang menyukai film karya Jepang gitu. Ningali nuansa Movie-movie. ieu nanya. Juga perasaan terus tata letak kota nanti anjing. Anjing, ngepas gitu nya. Ngepas Mas gitu kan. Nah, Amsterdam kayak gitu. Tapi kemana pas disangka rombongan India teh juga namanya. Lain anjing. Ayo semua. Sieunnya. Bahaya. Good morning. Baik eta gitu. Good morning kita. Nene, good morning. Every day today. Digitukeun Geus nya. merajai kan eta. Eta raja di mana? Tapi parinter sih orang eta. Tapi eta keren sih. Ayeuna bakal merajai dunia cenah. India. Parinter. Urang saapal urang akun-akun atau website baheulanya anu tukang nge-crack atau hack aplikasi dan segala macam. Nu kahiji Rusia, nu paling jago, nu kadua India. Benar. Sepakat Pinter. orang eta. Palinter. Mun urang mah baheula bos, keur ngora, keur sekolah SMP mun teu salah. Cita-cita orang pertama mun ka luar negeri kitu nya ngarantau. Ka Rusia euy, urang. Wih mantap. Ka Moskow. 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 Karena harita buku tulis urang, Sidu, gambar coverna apal mana anu jiga kubah-kubah masjid di Moskow. Ta eta urang jiga ngeuna. Jiga Jan Spark geuning jiga. Jaga jangan Ta spark. anu kubah-kubah eta. Jigana ieu di mana? Oh Rusia. Nya kadinya suatu saat. Pernah ka Tapi Rusia. tiris kan ya, tiris. Ente di dinya nama. Oh. Belah luhur masih Siberia dan segala macam pisan. Anjing aya 11 dina waktu di Rusia mah geus lah. Segitu. Jepang? Thailand. Anjing eta ku loba pisan anjing ada 18 ieu nya 18 biner anjing. Oh, jenis. 18 Anjing geus lah. Baik. Anjing hese anjing. Kemarin teh babaturan gawe nyarita. Temen dibawakan ku di kantor teh nya ka Thailand. Terus mah cenah abi teh eta mah canggih cenah euy toiletna cenah. Kumaha tah. Jadi eueuh cai bos. Au, itu aing di Amsterdam harita kitu sarua. Terus ku angin kan ya? Ku angin. Ku angin. Ku angin. Angin. Kompresor. Tapi tarik kuy anginna kada tarik kompresor. Anjing. Anjing aing bokol si lesot euy. Asli. Eueuh tisu, eueuh naon. Jadi langsung seru jadi ngeplas. Gitu tah. Gerak-gerak kita menjeng klosetna mun. Lamun bas air basi Bersih. oh bakal bersih. Rek- Ku angin. Ku angin rek modal batu ge. Ledis eta mah langsung pecah jiga teh batuna teh. Kencing Asli. batu. Terus cenah ieu bingung kan cenah. Ih enggak cai cenah kumaha ieu cenah ombehnya. Make tisu kan teu biasa cenah. Ieu teh aya jiga alat naonnya alat pemanggil gitu meureun daruratnya. Arek ngomong kadinya pasti ka dieu cenah. Dievakuasi. Wah, kunaon ieu jelema aja. Pira modal doang. Tah teh mah harita soak cenah. Tapi lebih ujungna kumaha? Akhirnya kumaha sih eta? Cenah tah untung mawa ieu mawa tumbler. Cai. Ombe langsung. Tetep ku cai. Eta mah canggih pisan ya cai pisan dina lantai teh. Bersih ya. Jeung 5 lantai. Mah indung urang eta anjing bersih keneh toilet. Tinggal jeung kamar aing bersih eta nya. Bersih pisan. Anjing, erek nyebrang pan di Campah heula di Belanda terus teh aya Geus kitu teh. jembatan. Palang teh jadi muka gitu anjing bisa beulah anjing teh jalan raya teh peuk anjing aing cai ini mah luar negeri banget. Itu meureun guys. Di Thailand. Ayo wae nya orang. Aya wae Sunda. orang Sunda dibawa ke luar negeri. Tapi kan lamun naon ngaranna teh? Mun ngompol 2000 geuningan. Mun ngompolna bau jengkol 1.400.000. Aing rujit, paling rujit. Lamun asup ka WC asup umum. ka WC umum. Kuy mana kan bisa ngabedakeun nya seungit jengkol nu digoreng, jeung seungit jengkol nu geus diompolkeun. Najis pisan eta. Beda. Najis monyet. Aing kudu tulisan kencing 2000. Mun kencing bau jengkol 1.400.000 anjing. Bau beda gitu. Ieu teh ngabayangkeun. Nya gitulah kurang lebihnya ngarantau dan segala macam. Mungkin loba keneh nya lamun dicaritakeun mah gitu pengalaman ngarantau eta anu mungkin notabene urang ieu teu beuki ngarantau kan sebetulnya nya. Mungkin orang-orang atau netizen anu nonton ayolah nu ngarantau dan rame kan di komentar karena tema ieu ge berangkat dari ada salah satu komenan di TikTok. Iya. Alhamdulillah mang cenah ubar rindunya di perantauan. Nah, gitu berarti
sok nonton ada orang hatur nuhun berenya. Nineng. Video ieu ge lamun misalkan lewat FYP komen. Oh ya, komen. Gitu. Ceritakan pengalaman ngarantau. Kayak diceritakan lah sebetulnya panjang aya pengalaman di luar negeri orang kumaha cuman bukan segmen ini nanti. Oke. Diceritakan di pesawat modal aing kumaha cari Bisa kayak suatu saatnya suatu saat nanti itu. gitu. Aya tambahan tuh kuy. Gak sih. Pokoknya mah cobaan. Ieu teh podcast teh rame ka terakhirnakeun. Bae lagi di jam 2 kalikeun lah. 2 jam Naon kan. eta. Bae teh Da da podcast anu teu mimiti pikeun ka akhir rame sekelas Deddy Kebuzir ge. Kudu kabar rame kabeh kuy. Ente maksudnya teh ana di-cut lah ya beres dag. Langsung nyarita deui ieu ti nol deui. Entu ah. Minggu hareup teh syuting anjing. Gitu mau nambah tambahan mah. Hah? Memang Allah. Memang orang jadi penasaran tapi mungkin yang model aku kompresor. Itu kan pergi ganti oli ini. Ya coba. Gitu kemarin. Jadi jipennya. Jadi jipen gitu. Jadi jipen teh kumaha? Maksudnya tenyaraman gitu tah. Ya Rame tek jatuh Kan biasa ku cai bangsa urang. tanah tanah air. air. Mun teu ku air ya ku tanah. Lain tanah tisu. Tanah splash anjing tanah kompresor. Guys gitu guys. Ya Terima kasih. kurang lebih untuk episode kali ini. Terima kasih buat semuanya dan Oke. penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.